rongsok. Ya tadi kena ke mana aing kudu ngeder lah. Ajaran aing lah lelumpangan ngederna. Rongsok. Paku sakilo. Lacek aing barang titah teh. Segala rupa pisan. Paku sakilo. Cet anu 5 kilo. Ada pisan. Dia motor si Ucup we. Karek wae geura. Tereh. Gil, nak kamarana barudak teh euy. Rek ngaronten moal ieu teh. Biseun kieu. Hah, goblok teh kita teh itu menang-menang wae enggak poe aing di pararusing kudu ka mana aing nyender mah nya aing kudu ka ditu ka Malhus mang nyender. Cup. Anjing motor aing ka mana euy? Sia nya nyumputkeun motor aing. Keke motor naon sia teh? Motor naon? Motor aing tadi dia ngagoler tadi pasti kumaneh disumputkeun. Suputkeun kumaha? Aing mah teh nyonyo acan. Bohong aing mah. Jih, bener. Maneh nu resep ka aing mah biasana ge. Jih, aing mah teh nyonyo acan motor sia Ucup. Gandeng lah nyebutkeun teh nyaho. Pamaneh hungkul di dieu ge. Sadoy lain maneh mah. Jih, aing teh nyonyo acan Ucup bener aing mah teh apa? Gandeng, teh nyaho kumaha. Pamaneh hungkul di dieu ge. Aya naon? Tas ieu ya nyumputkeun motor aing mang. Aing usaha teh di mana siangan parasea we aya naon ieu teh dis? Jih, aing keur cicing di dieu jujug dituduh nyumputkeun motor. Aing motor maneh nundana di mana? Tah di dieu pisan nu motorna ge. Usaha deuleng ku si mangan di dieu hungkul si ieu. Tadi aya motor di dieu. Teu nyaho urang kakara ka dieu nagenan. Gandeng lah, ulah sok bohong. Yo, meureun lamun ku si ieu masih ieu na eueuh ai sia. Mamani sumputkeun. Disebutkeun meureun nya? Teu apal mah urang mah. Ulah suka bohong sia teh. Ih, serius teu apal. Urang mah kakara ka dieu kakara. Kira ku bohong meureun heueuh. Lah sadeui pasti si ieu nyokotna motor aing. Poho meureun sia nundana. Poho kumaha da aing diideng keneh. Serius urang mah. Pasti kumaneh aing mah. Tah, motor sia Ucup. Cop, nuhun dah. Ya bensin jeung sia. Aing tadi nginjem motor sia. Nuhun dah. Cek aing kumaha aing mah teh nyaho Ucup. Siapa paduwe ngaduduk aing teh. Langsung padu-padu kehet nyawa lain ku si diri ku acek aing tuh diinjem. Apa teu apal aing mah nah. Teu apal di kan duit cuma meuli kopi. Kopi naon? Kopi mah duit urang na bensin. Para ngadu main we duduk ka aing heuh. Gebugan. Heeh, lah. Ji, urang mah teu apal. Suka teuing ku Mang Nur mah. Ya ulah teu apal aya namanya geus buku salah sia geus segera minta hampura ka si Didis tah, minta hampura sia teh. Nadis aing mah tahan pura ka jalma kieu mah. Gengsi aing mah, bisa ngeder aing mah lah. Sia, Buang-buang waktu. Minta hampura. Bye. Ken sia Ucup. Bye. Udah kali. Naon? Bang masihkeun acis kasih sidik. Alami. Kalinya sidik tos ngantosan. Kayaknya. Dik, ya, urang kata-kata si Didis, urang lagi hutang ke maneh. Hutangan ai maneh budak. Nu aing geus Didis buka hutang ka aing. Hah? Ih, justru urangnya dititah. Di mana ada yang diburuan 100 si Didis. Di mana si Didis ayeuna? Hah? Di mana si Didis na? Ditah lagi hutang urang ka maneh. Dibalik nu aya ge si Didis buka hutang ka aing. Nah, berarti maneh boga hutang ka si Didis. Si Didis di mana si Didis na? Nah, Aisyah, abuk-abukan ka Aisyah teh. Di mana si Didis na? Hah? Si Didis. Oke. Mana? Geus cek ieu mah. Geus uang dumuka ka si Didis na. Ya, mana si Didis na ayeuna? Iya, aing lah. Geus siap buat di mana? Si Didis sok ngomong maneh. Bis. Alhamdulillah saya siap. Sibuk lagi ke aing. Pansen gua hutang ke aing. Ji, biar orang nitipkan acis ke si budak 100 aya teh. Naon mau si budak kena lagi ke aing cenah. Terus dipastikan teh acan acis. Di kumaha aja. Heuh, bangana bayar hutang sa ka aing. Eta saha dik? Bis. Ih, tong saha. Ya. Urang sok banyak uruskeun nya masalah eta mah. Mah urang yang modal.
Dis, kumaha yuk? Bayar utang gawat. Ih, aing pusing ya. Aing butuh dis ya. Ke 100 ke si budak. Aing butuh gawat. Alah, Dis, aduh. gawat bayar. Aja. Bayar Aisyah. Disintip ke si budak 100. Nah, si udah mulai lagi ke aing bang. Jeung aki-aki ongko di. Dis, bayar. Ya aing butuh cuma obat gawat. Oh yang nggak disintipkeun ka si budak bisa. Ya Aisyah bayar gawat. Dis. Banyak. Gawat. Heeh, kabeh kadinya keuna. Garanengan ulah titahkeun ya aing boga kadinya na. Moan. Heeh mah nya. Nah, kebeneran. Ya. Cek Mang Nur pangkai imahanakeun buat teh cenah kabeh. Hah? Cek Mang Nur buat teh ka imahanakeun kabeh. Ya pate teh wangtos. Nya. Hah. Sok urang hoream ka imahanakeun kabeh. Maksud? Heuh ka bumi Mang Nurkeun sadayana. Sok nyari. Siap, Dis. Oke, ya. Itu kemana emang jual sama Oke ya. Haliwat. Tah, haliwat. Ya. Ini tadi geus panen ieu. Ah. Di urang hiji. Hah. Sok urang ngomong. Nuhun ya. Nuhun. Nuhun kitu. Ada kayak banyak nuhun. Aing teh. Heuh, tadi geus nuhun cenah. Tong beja teh Dis. Ngaliwat ka ieu mah. Terus ya pergerakan teh kita ngaliwat cenah. Biasa. Ka mana teh lagi aja. Aing eueuh. Mana? Ya, Rik. Naon? Iya pote lain jengkos mah. Di sini Dis. Naon atunya? Hah? Naonnya? Bener itu Bang Didis? Si mereka liwat. Oh, ngaliwat kira si waturan. Lah, aing ka dieu we. Dis, geus beres. Oh, Urang teh ulah. siap, nuhun. Nuhun. Nuhun teh. Heeh, nuhun. Ya. Dis, siapa ditungguan ku aing leleat teuing aya peuting wae. Pan geus dibikeun dia di titah ka si budak. Kasih budak. Eueuh, ka urang mah eueuh nepi. Aduh, nah kamanakeun euy. Aing mending geus kesal nangguan peuting. Cek si budak teh geus cenah si bikeun. Eueuh, Dibikeun ka sahanya? teuing teh aing teh apa? Cuma dibagikeun itu. Dibagikeun. Barang loba eta peuting ka aing. Loba aya beneran 24 mah. Cier teuing. Kumaha tuh aing yang peuting? Ah, geus tangan si budak, Mang. Ya kumaha atuh teh ngaran ku aing ku ya?